Cici, bagaimana barang-barang sudah dikirim ke sini semuanya? Hah? Sudah? Sudah. Terima kasih. Itu yang cantik. Ayah. Iya, silakan duduk. Aduh, mana teh arek naon datang ka dieu? Ki kok Hah? arek nawarkeun tanah. Hah? Tanah. Oh, iya. Ada yang mau jual tanah Iya, sama Kok. we. Iya, Kok. Oh, Ini. iya. Aya peta. Betara iya. Heeh. Ieu naon ieu nu urang karikeun orai? Itu galang kok. Oh, garang ai sagawe orai kadut. Depan Iya. caket sawah, Oh, caket sawah. caket sawah. Oh, gitu. Aduh, harus harus sana teh. Sebentar. Oi kan perlu ngomong dulu sama istri Oe. Hah? kok. Tunggu mana di dia ya? Iya. Kadang mana temenang balang dah. Hah? Cici. Ya tak ya cara mah. Anu goreng patut. Nawar kita. Mau dibeli atau gimana? Ibu terserah kok. Lu itu ayah banyak. Coba. Hayya, betul. Kumaha? Oe sudah bilang sama istri Oe. Jadi Katanya diberi saja. Boleh. Nah, tapi harganya yang murah ya. Hah? bisa diatur lah. Baik tinggal lah. Hah? Tinggal lah tanah. Nanti sore, Sore. Pada ke sini lagi. Ya? Terus langsung Hah? tanah. Langsung kita lihat tanahnya ke sana. Oh, Betul? siap. Iya. Siap. Kalian jangan cerah khawatir ya. Mau. Jam 5 sudah ada di sini. Jam 5. Hayya. Tapi datang jam 4 ya. Hayya, betul. Aduh, mana mah? Itu teh naon pakai itu teh? Ih. Ke Bandung ge kuat itu. Eta naon karana? Hayya. Motor sport. Wah, motor sepok. Koreng patut. Nu kitu mah diduduk wae. Owe mah kan banyak mobil. Hayya. Mobil si Cici. Hayya. Ambo, Kah? cing bang nyanakeun HP abang tadi, na meja di dapur, hilap tadi. Ya, Bah. Bade nelpon ka saha, Abah? Abah teh bungkut tadi teh pokok tadi margi tadi, abah teh rencana itu abah teh pesen doma itu ka Kang Yanto. Sabaraha hiji, Abah, pesen domana. Ai pesan nama itu rencana mah 10 ekor itu. Ih, geuning seueur, Abah, peryogi domana. Seueur panginten batina. Ari si Ambu, aduh. Nu di teangan dan di pikiran si Ambu ngan bati jeung bati lain kayak dua mah urang teh milu nyumang Ambu. Ieu teh urang teh ngayakeun kikim urang mah sakadar kewajiban nu jadi pengurus urang mah ieu teh rek keur naon syukuran tanapi keur amal urang teh ieu teh keur warga urang di desa urang. Nya, Abah, atuh ai kitu mah kumaha Abah we, ambu mereka pangkar deui nya. Nya sok atuh. Mami, mana kopi teh? Sok, diantosan ku papi. Aduh, nuhun pisan mami geulis. Teu kudu mas kebek mah teu kudu dipanggieunkeun kopi. Kangeunahan gawe na geus teu bener, ngarit ukur jarami, kanang ayang-ayangan. Jadi mamah kapagawe kitu mah ulah sok ayeuna ngeuneunaheun dibere itu dibere ieu bere we cai galon. Nu penting mah ayeuna mami mih mah anu geulis satia ka papi pangdamelkeun kopi ieu mantap. Hatur nuhun mami geulisnya. Misami. Seger pisan mami. Yang pas satu pi, mamanya kapang kerela, Bade naon mami kapangkar? baju masak, Oh masak naon tuh mami? masak red papi, goreng jengkol. Duh, eta si mami meuni mata unyu-unyu.
Gila, Mang. Woi, dagang kayak ngalamun gitu. Aduh, Istri mana mana? biasa nggak di ketungsi nggak nawarkan tanah. Anjir, gede berenya komisinya tanah mah. Ya, ayalah mun jadi mah. Sabar. Can gina, enak teh rek ngela tanahna. Jadi can jadi. Can jadi. Ukur karek neang hungkul. Arek neang. Tapi mun misalkan jadi mah gede Oh, juga nu komisinya nya. asli lah gede tanahnya. Mana mah ngareunah euy gitu-gitu usaha mana mah gede euy. Urang mah dagang cilok iseun wae. Jajauhun ka bisa naon meuli anu aneh-aneh gitu jajauhun ka bisa kumaha menang leuwih ieu mah kalakaan nomokan we jeung nomokan. Eueuh kamajuan teh ka poe teh. Hayang beungar, loba duit. Sarut terus. Gelo anjir. Sok we banambekeun aja pamajikan maneh misalnya mun setuju, dikurang antar ka ditu. Lain Tempatna. persyaratannya susah tuh persyaratannya. Ya eta urang ge eta apa can pernah kewe langsung tanyakeun ka tukangna ka ditu. Anjir, mun misalkan urang geus kobro jeung pamajikan maneh daek Mun nganter. setuju mun pamajikan ngarestui nya, hayu kurang antar ka ditu. Mun sakira-kirana berat urang mah bisa mun Sok sakira we mah banambekeun urang badabekeun lah misalnya mun jadi kurang antar. oke paling balik dagang urang ngomong ke pamajikan lah mun misalkan pamajikan sanggup kumaneh anter. Eta wing ieu lah Ka mana? neang tanah teh. Anjir, kan ditong poho komisina bos. Aduh, hareudak ngadangu ayeuna aya goreng jengkol mah kumaha tuh? Aduh, tarasan ieu ya, Pak RT telepon. Aya naon ieu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. Keke aduh nggak salah rewas teuing. Sareng Yanto. Mohon nah kumaha gitu. Tiasa dibantos ku pribados. Mohon abdi teh perjogi pisan domba ieu teh 10 ekor Yanto dina engke acara Pilkades dina kaping 13 Desember ieu teh urang teh pan. Perkawis doma mah di abdi mah Pak RT da di tempatna bade hoyong domaan kumaha, kualitas anu kumaha da di abdi mah sagala artos nyampah. Tah 10 teh panginten ari memang ari pangaos domba mah ari keur kurban mah geus sok aya benten pangaosna ieu mah da kanggo amal di urang itu di warga urang di desa urang panginten pangaos domba teh nu 10 teh ulah disamikeun sareng pangaos anu biasa-biasa ngical ka batur urang mah da keur hitung-hitung Kang Yanto ngiring nyumbang ongkos kanggo di balai desa atau upami ayeuna misalkan domba tos siap pangaosna tos nya istilahna cocok lah sareng bapak gitu. Eta mah domba anu 10 kintunkeun. We Kang Yanto ka balai desa, rupina mah kitu Kang Yanto. Mohon mangga Pak RT ku abdi penten terus diperatoskeun eta amanah penten ti Pak RT di anggona penten tilu dintenan deui. Insyaallah penten barang ku abdi tangtos dijejakkeun kualitasna anu sae, tandukna anu badag-badag, dombana anu sehat tur lalintu. Atur nuhun pisan Kang Yanto satu acan atur nisan ti bapaknya mung sakitu panitanya informasi ti bapak ka hoyong bapak teh mainten Kang Yanto tos katampi pisan atur nuhun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Pak RT. Abah, Kumaha Neng aya naon? Neng bade izin ka Bumi Rerencangan. Saha teh ya rencangan nu di mana? Eta Dini putrana Oh. Mang Ponda tukang cilok. Mangga tapi kade abah mangnya lamun rek kali itu kadieu nitip upami wengi ulah sawangian teuing kade di jalan hati-hati. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
meser HP teh ih. Sabar tuh Neng, tetacan aya atosna kumaha. Neng aku babaturan disengserikeun wae mah nya zaman ke masih kena HP jadwal kieu. Keun enak urang nungguan si pipi balik dagangna teu mau duit deui. Kumaha urang carekan. Paksa urang minta duit jeung meuli HP Neng. Nya anjing pokona mah kudu meser HP Android. Nya tenang wae anjing, untungan si pipi nya. Kela kedap. Neng ka mana ya? Bade nganter heula COD. Wios. Nya tuh sok hati-hati ya di jalan. Ya. Ayah, kebetulan pada datang lagi ke toko mau apa lagi ha? Oh, kamu ngambil bahan itu kan habis gitu, jangan besok dijualan gitu. Oh, mau ngutang lagi? Heeh, dan kumaha deh itu kok Tidak tulungan bisa, we mah. tidak bisa. Ayah, Cici, udah berapa hutang si Pona sama ulang? Hah? Oh, gus gede pisan. Tuh, si Cici juga ngomong, bukan sama we saja. Mana teh hutang teh sudah gede. Oke, aku saya dilunasan, saya dilunasan. Sekarang begini, Kumaha deh kok. kalau mau nganyuk sekarang Oe tidak akan kasih. Tapi tolong 1 minggu harus utang manis sama Oe sama si Cici harus lunas. Seminggu. How tuh? Kasih tempo sama Oe. Seminggu. Seminggu pokoknya. Seminggu. Sekarang mau bisa beli nganyuk. Kalau tidak bisa bayar utang, Seminggu eta. terpaksa Oe mengadakan tindakan tegas. Istri kamu mau diambil, dikerjakan di sini sama Oe. Tuh kok tong masalah pemajikan atuh kok da eta mah teu nyaho naon masalah Jangan pemajikan. begitu. Kenapa mana hutang gede sama Oe? Oh, kan atuh dagangna apa sorangan. Tidak bisa. Temen anggo pokoknya mah kieu kok. Tidak bisa. Kieu kok urusan masalah babayar, masalah urut dagang saya. Awas aku kau teh jeung pamajikannya. Itu mah harus. Harus. Mana teh kudu boga pikiran. Temenan sangeunana kieu. Kudu boga pikiran dan saya tidak makero. Mas kok pokoknya mah jauhan ka mayar hutangnya. Jeung toko-tokona kudu dibeli kabeh pokoknya misukan urusan hutang teu kudu bawa pamajikan kok temenan kitu kok. Tidak mengimpi, masa dagang Cino bisa beli toko Oe. Ayo, mana mah tidak masuk stres. Mas, abiu. Ayam naon? Bos. Diuk kelah diuk. Teh, maka jeung diuk dieu. Bihala. Ayah naon gerakan bos? Dia Pak RT aya nelpon bahwa orang geus aya rezekina jeung diberikan. Urang bakal menang tener. Nya eta dipesenan ku Pak RT 10 ekor domba jambu. Pak RT teh. Pak RT. Masalah ayeuna harga geus jadi. Masalah ayeuna pangiriman ku Mas Kibek eta domba anu 10 kirimkeun lain ka imah Pak RT kade. Ka mana? Ka balai desa. Engke eta domba anu 10 kumaneh mandian heula supaya kualitas domba jeung perusahaan urang di mata umum komo ieu jeung ka pamarentahan ame urang beunang penting. Pan urang teu dijaga teh usaha teh kualitas kuantitas ame urang leuwih maju sararea. Urang memulai usaha kana domba da eta mah teh juragan obos mah geus yakin bakal kaanggo. Atuh apan juragan obos teh atuh apa nyawa sorangan domba urang mah bisa kanu eka
bisa kana hajatan, bisa jeung rayagungan. Pokona pesen loba ka urang moal ngecewakeun. Laksanakan. Turun mau juga sarang walet teh. Ada sisa mas yang torogan jelema. Nah, itu di belah itu. Sok. Ada di belah tuh. Lucu. Di dia mah. Ngas di dia. Up. Ayah, silakan. Mau belajar. Silakan. Tuh Honing, ditunggu-tunggu semua sudah datang. Aduh. Kemana wae atuh dalam maneh teh setekero? Sok tuh. Siap. Hayya, siap. Sekarang kita berangkat. Berangkat ya. Jauh lebih baik tanah yang mau dijual teh. Sama we. Iya. Siap. Naik mobil. Naik mobil. Sekarang itu kan hari Sabtu. Sabtu. Jadi kata kaluhun oe mah hari Sabtu mah tidak boleh tumpak mobil. Hayya. Kok lempang kok? Tang ulah lempang, pakai sepeda maneh saja. Mak waktu sekolah ada yang nanya betulna. Padahal tidak ngaluarkeun wexing. Mana teh kudu balti atau? Tak itu. Sekarang oe cai sama mana ya? Hayya. Oe mau cici, oe mau lihat tanah dulu. Cepat kenangi. Abi pangmatakeunnya. Sok pangmatakeun. Lana lah helmna. Abi pangmatakeun dia. Sekali deh. Kia. Corot terapkan di mah. Pada wae. Lulat lelet wae sama awewe. Jadi oe ka olah mau. Aduh, oe ka sini ada. Ku mana teh sibuk gane atuh. Oe teh bukan awewe. Hayya. Oe mau mana lagi? Aduh takut soal mata oe. Leuwih. Hayya. Waduh. Aduh takut. Mata kena, mana teh ya ulah telet ka awewe. Jadi we labau. Kok kayak naik dua dia tadi Oe mah nurutan manis ya. Oh, dasar cono. Tidak mengerti. Oe jadi sakit badan oe. Hayya. Sekarang kemana ya? Balik ke mana? Hayya. Coba jangan labau di sawah kalau jatuh. Biar tidak jadi balik tanah na oe. Kunci di ampun. Maaf, duit teh ke saya. Beli HP si Neng teh. Kumaha salaki karek datang. Pin mah cubuan ngacai non jojo nanyakeun duit. Ih, da lain tamu tapi nyokot sorangan aya nginum mah. Penting duit jeung meuli HP si Neng. Ya, ningali usaha salaki teh teh hari kumaha sapoe-sapoena ieu mah. Aduh, pangadatan ti baheula. Ini kan duit ayo. Penting tuh duit mah kudu ngali jeung mang bangga. Hirup pasaranang we teh. Mami hayang. Loba duit juga batur. Areus. Tapi tadi itu.
Ih, mana mami kudu gitu. Itu kan jeung orang-orang Mami teh karunya ka mami. Ye, justru meh mami senang, meh loba duit, kalau nggak bisa mau atuh bae. Yang satunya hari mami nggak satu cuma ya papi isukan beren pas sore jeung baturan papi ya ada papi langsung ke ditu jeung baturan papi nya Bingung kan Epi. Heeh, bingung kumaha ka mami. moal ke langsung papi langsung ke ditu jeung baturan papi nya rek lingkungan dukun eta nya Nya. Kenaon di Neng? Pan tadi teh nganter neng Sela, COD, gantungan. Terus kumaha jadi riwet kieu riwet Pak. Banyak ngagantungkeun HP butut kieu. Tuh, teu karunya saya udah cerita riwet ka mami lagi pusing. geus kieu su bageus anjing papi gaduh bisnis aku bakal pengen ngaji seueur oge dake meser HP nu abeung ngagagantung Android rek naon oge ngagagantung ieu nu sae tah anu usut cimbageul ulah rong sing kasih mimi karunya teu aduh nih tos pararias kitu nya terus hawatos ke pokona mah aya langsung meser bageul nya ulah rewel ya nya ulah rewel nya kasih nya Pipinya tong heeh tong rewel ka mami nya Terus atunya balik ke kamar. Nah, heeh bobo bobo Terus Mam, atuh. nya syukur. Kalau iya mah iya don asup ke kebun ke mana? Tuh gimana teh? Ah, biar sampai eta langsung gok gimana? Jauh kan itu? Tadi cerita sampai biar sampai iya. Ayo itu aku yang beunghar ya. Benernya tapi kalah ya. Omat ya. Nu apa carita ieu? Nu apa masalah ieu ukur uing jeung maneh? Amun masyarakat nu lain apa berarti ti maneh? Janji heula. Janji. Awas sama. Jauh jajang ti imah nepi ka tanah bah teh nya. Jauh pisan bah, tapi yo ngomongna yo. Kumaha tadi yo? Belah mana cok abi teh? Itu bae ditu. Deket kebun sapu, sakedek deui. Kudu aya perjuangan banyak. Segala sesuatu yang nanaon teh kudu aya berjuang mun teu teu mah aya kacapanya. Bener. Sajauh kumaha kudu diugung. Lamun urang boga cita-cita tanpa perjuangan jeung madoa moal berhasil naon ge. Tuk itu na oge atuh bah nya urang teh sadi bobodo di jalan. Deket padahal jauh keneh. Sekarang kumaha berkorban ieu jeung hirup ya Allah. Wayahna kudu peuri. Oh, ampun pisan. Kala saat sana ngobrol panjang lebar karena makna pamaksudan tujuan pangna meuri di dinya datang ka Abah teh perlu beneun. Oh, atuh ya perlu ya pangabutuh. Ari ngaran teh Ujang teh saha? Asep bah. Asep. Si Roheni. Asep. Asep. Lain di tadi atuh Asep gitu. Iya si Abahnya. Hampura, Jang. Keun Kudu tarik ngomong Abah mah. Lain, aduh. Kieu bah. Aduh batuknya. Alah. Naon eta bah? Nah, Abah mah lamun batuk teh sok dibarangan jeung hitut. nah sakabina-bina teh atuh bah. Lain kabina-bina teh duet teh Jang. Duet. Batuk jeung hitut. Kolaborasi antara pamatuk sareng pamicen gitu bah.
Aduh, biasaan kita si Abah. Kumahanya bingung awalnya tuh ngomongin lah. Iya, Bah. Kumaha. Mana teh ke kapalang sangkara ya. Budak jeung pamajikan teh ngareuwih hang HP. Gitu. Nya minta tolong ke Abi. Abi dah teu boga duit tapi boga cara lain. Ya kitu teh, Bah. Hayang ngingut tuyul. Geus apa ka mamaksudan ujang dirinya? Abi mah geus apa, geus siap jeung nanaonna, geus sanggup jeung sagalana, Bah. Pokona mah geus pokona niat geus kuat. Geus kuat, geus dibadamikeun oge jeung nu jadi pamajikan. Geus satujuan rek kumaha. Kitu jeung pamajikan. Pasti, Bah. Geus. Kudu naon teh kudu aya izin ti pamajikan. Sok, Bah, kumaha? Cingnya ge ku abah urang datangkeun. Tuyulna, Bah. Tuyulna. Hadir. Hadir. Mana tuh mah si Serian tadi mana? Eueuh nanaon guru kok. Eueuh kate mau kanon. Apa eta tuyul hareupeun? Eta hareupeun. Mana ya nanaon tuh? Iya, ari pudit tingali ku panon lahir mah moal katingali. Mau katempo. Ieu bisa katingali tuyul anu abah anu dijual ka didinya ku Indra anu kagenep. Di mana Indra kagenep? Maksud teh ku mata batin. Aduh. Manis, kuat kudu kumaha ieu? Kelanan. Urang buka mata batin didinya. Sok batuk pocing, dibuka mata batinnya. Gitu sok tanian cai. Oh. Kumaha keun Ibah, kumaha keun? Sebanget kon. Bah, bener ieu? Tah, tinggali ku Ujang. Hah? Nyata, bener. Duh, abung hargana sakitu nya tuh. Nawayahna we, Jang. Tuh, gitu Jang. Babuluan, Bah. Babuluan. Ayaan bulu mah di ditu Jang. Nah, gitu Jang. Bah, ieu hiji-hijina. Ngan hiji-hijina ieu stok. Teu aya deui. Eueuh deui ieu tuyul pamikat cek abaga tadi si bejaan. Aduh, meni ganteng pisan ieu putra teh. Alah. Jang, tah gitu. Ieu nu jadi engke nu pangala duit teh, Bah. Ieu, Jang, ieu. Astagfirullah. Aduh. Yakin terus ya. Pasti yakin nih soalna ieu. Hah? Yakin soalna. Ieu tuyul geus kolot ieu. Tuyul geus kolot pasti geus nyaho kana duit. Tong bora geus kolot. Bolon keneh geus nyaho kana duit ya, Bah. Insyaallah ya. Jung, jig, yul, nya sing nurut kadunungan, sing getol usaha. Nya ieu abdi dunungan nya. Tah ieu dunungan maneh. Nya ulah bangor teuing nya. Heuh, kade. Sing nyaah nya sok. Nya. Nya abdi Cikuk abah ku. Cikuk abah. Aduh. Tos hayu uih ya. Aduh, hayu ayeuna mah urang uih wae. Jang. Bah, kedap bagus. Kade nya mi HP ya Jang. Nya apa kumaha? Sing dipikanya heuh. Ieu teh tuyul teh hampura geus kolilun. Keun wae penting mah tuyul we. Nya nuhun, Bah. Hayu uih, bager. Mi. Alah, ya kan dia. Aduh. Aduh. Kita papi geus hasil jeung baturan papi ka ditu teh. Kanu si abah-abah teh diantir. Heeh. Aya meunang hiji, dibayar langsung. Kumaha tuh bentuknya sok. Ih, kela tidak. Tadi teh papi teh dibere babacaan. Di tulo si dukun itu. Oh, udah papi teh bisa langsung nempo atuh da kudu dibacaan heula karek bisa nempo. Babacana kicing memang bisa nempo nya. Cicing babacana.
Mana naon teh? Cicing mau cicing. Itu pi teh bukan gitu. Ih, tong ka ditinggali rupana. Cuk cicing dieu ka mami mana naon bager. Moal bager ieu mah bager. Ya. Baik dong Gitu pi dah. tong ditinggali rupana. Cek si abah oge ieu teh oh tuyul lokal. Tuyul lokal. Jaba geus umuran. Masalah umur Itu yang nyesel wae pi. Kana sieun mami mah. Moal. Ieu jaba masalah umur mah nya ngaran-ngaran geus kolot pasti nyaho kanu duit. Pasti halus gawena. Pasti halus di aduh. Di ngaran hikuai di jalan teh. Yang panggil mami mun jalan tuh kok kasihan kitu tah. Apa jeung mami wayahna ieu mami geus diobrolan kan pertamana mami kudu sanggup jeung sagalana. Ya, kudu sanggup jeung ngurusna kitu tah. Mata papi kan ngomong ka mami teh kudu butuh bantuan mami. Mi, geus aya mah karunya ieu mending ku mami jeung ulah piara lah ka ditu. Susuan gitu. Urus lah karunya tita tadi ngarang hik wae. Jeung buru geus disusuan urang langsung gawe. Mending jujur bawa teh. Bener ya si tuyul misalnya si mami disusuan. Cuk moal. Pasti bener. Ih, imah geus kolot pasti nyaho kanu duit. Ini gila. Moal make jeung gila sagala mongke geus biasa juk. Kade. Mi. Terus ah segera retek keluar tuh bunga keluar penting mah orang senang mau sang sarawai senang ya wah cicing bos ka dieu ayeuna maneh kan bieu geus dipiara kun jadi pamajikannya ayeuna waktuna maneh kencar gawe nyangan duit nya kade kudu bebenangan pokona mah bener karena ku geus disusuan kudu ini tah mau jadi pemajikan pokoknya susu pi itu nih wah balik ke bebenang kencang itu mudah-mudahannya orang teh naon kurang teh kahayang ngubah duit bonghar segala senang kawujud kudu soalnya kan mami geus berkorban yang papi oge kan geus nyangan tadi tapi eta kunaon make dipunggukeun pantok ku papi naon deh bi tuyul pan bisa ngaleng gitu yul unjir pokoknya kan wae lah kan wae engko ge datang meureun langsung aya kieu penting mah naon teh bebenangan balik bebenangan duit cing loba nyominya tunggu orang bieu teh geus diurus kan pertama main anak poe ayeuna pertama main anak gawean lupa teh duitnya nya tapi datang tapi naon ieu mau nganu kieu patut tuh hah tuh mau hihi dibutuhkeun duit lain anu karari dibutuhkeun teh duit cucu gini kiri tuh mau duit lain kieu mau duit kiri mau duit mau kiri
Akhirnya orang mau yang naon tuh kieu juga istijaman akhirnya nyawa masuk ke Mexico. nih. Akhirnya mau hihit mau kieu. Dan kuararami we ini sih mimiti rada aneh. Lihat Mimpi aneh-aneh we. duit. Datang dulu. Naon eta? Duit lain. Nang ieu mi. Pakaian mami itu mah. Coba pi kutang mah. Asyiknya papi jangan naon kutang itu. Teuing kan deui tatuin belagu kita mah. Geus lieur itu ini aku mah aing merek sarer istirahat teh sari mah. Itu. Cara aku kudu mah kutang doang gitu jangan naon tuh. Duit.